Tong sana we nya. Ah boy ngeunah yang sehat. Si itu naik balik. Power we itu si kabayan yang naon ye. Bahaya si kabayan yang mana ye. Si itu mesti diajak terbalik ya bahaya ya. Parawan hiji-hijina di. Hari ya kabayan harus nanya hon makanya cara naik bingung Hei bang, kenalan gimana nih abah? kanan kieu ya tabah teh di dia tuh di dia Oh iya satu. saya kopi heula tuh tanya Asli ya, kopi ya. oh iya pula Tadi diracun ya. enten sok iya pula abah naik nyarita ya ke kanganan ya geus atuh kesakeun Lumayan lah gratis kan. kumaha itu kunaon abah teh bingung gitu bingung teh kieu si itu naik balik Si itu beneran anak balik? Atau si kabayan belum kumaha? heuh teh eta menjadi masalah teh pauna teh si kabayan apaleun abah teh Oh, bingung. mau wara di kerjaan ya. Bingung ya teh tengka geus mikiran 7 poe 7 hari 7 penting Allah eta bieur komplit. bingung coba ayeuna si Iteung balik si kabayan apaleun mau pasti diajak tuh bener eta si Iteung kebajak ulin tuh balik Udah loba mah patahan we teh mah bae. heeh si abah teh bingung lieur eta mikiran jadi bingung kumaha Punten. Punten. Kela pun emane teh sopan ngalewat di tukang pun jauh teh ka dieu. Oh, dia amuk di obrolan penting ya obrolan ya. Baik Kayaknya kalau itu ke kebunnya. Oh, siap oke itu. Saya obrolan penting Bapak mana ya? Mau Bang? Ayun. Heeh, Jung. Abang sini. Alhamdulillah. Hari aku udah naonan sopannya. Mah itu mah saya maafun. Abah teh bingung. Si Iteung naik Bali. Si kabayan sih pakai. Terus bingung teh. Si kabayan apaleun? Si diajak ulin budak abah teh. Paneta apa meureun eta budak abah panggeusna hiji-hijina. Mun bisa mah ulah ka dieu jadi si kabayan. Tah, benar gitu. Mun bisa mah Kabayan ulah wara. ulah sama kieu si kabayana kajeun kita ka mana heula itu jadi supaya ke si kedatangan si Ambo teh si Ambo sisa si Iteung teh jadi ke papangnya si kabayan gitu karena bisa mah misalkan papangnya jeung si kabayan nanyakeun si Iteung balik aya beja cenah balik aya bejakeun apal gitu Kana mah cicing-cicing ulah baganeng lah kabayan. si kabayan mah cenah ulah apaleun pasti ku aku dia mau dibeja-beja ya Mau beneran kan apalah si kabayan kumaha sebenarnya ya eta mah kewela pikiran Pak Abah ya aku dari ka kebun lain si asup sanagoan di sawahnya kala wah pan Mang Apu teh boga anak bujangnya nah bujang keneh Asep teh aku. si Asep teh aku mah urang jodohkeun aku si itu yang budak amang Tenan. Aduh sembringai kitu si Asep kita meureunnan tenan naon ai Kang Aput mah si setuju wae kitu nya cuma si itu mah kumaha pan kieu nya si itu tuh pan turunan abah mah gelis gitu tepat ayo turunan mah aku kan di kamar apa meureun beungeutna siga belum sampe si Asepnya gitu atuh depan mah ieu anu dijodohkeun dikawinkeun lumayan aja eta memperbaiki keturunan benar gitu atuh bah heulah pokona mah urang mah sok we kumaha abah lah setuju wae pokona mah setuju benar setuju lah dia area ka kebun aku nunggu saya setuju sih oh ya tapi ulah wara bagian yang kasih Asep dijodohkeun siap gimana sih aruran kemampuan apa kanan aku jeung abah siapa kanan milo ya iya jangan yuk hati-hatinya lumayan ya bah ulah lo bagian yang kasih kabayan we nya jeung kasih Asep nanya siap yuk hati-hati mas bah Aya saha di saurang nih. Tadi urang minum kopi. Astagfirullah si Abah euy. Ari Abah keur naon di saurang? keur ngadaweung aya kopi oh yuk wedang ngeunah gini Oh nah heunya nang urang minum bieu. oh nya Heeh. ampura atuh ya rek ngadeui wae mah
Ari geus beak kitu mah. Ayo seotik deui tah ngeunah da. Mana ieu tinggal ngadahar mah. Heueuh. Kumaha ieu teh bah ciga nu bingung gitu. Nyata ieu teh bingung si Iteung naik Bali. Rek balik. Nyata. Kade siapa predator. Nah, eta apa nanti pas balik sama mixer nu kita imah. Papanggih jeung kabayan tak kudu kitu. Heeh. Kana teh diajak ulin si kabaya mah bener bah. Tah eta anu mata dikhawatireun Tapi aya solusi wah eta teh. Aya tadi geus ngobrol jeung Mang Apud. Mang Apud. Jeung Kang Anan tadi teh di dieu ngariung. Kumaha cenah? Kieu Abah teh dibere eta. Mud kumaha nu budak maneh jeung budak Abah dijodohkeun. Tah mending kitu cek urang mah. Cuk urang teh sedang panjang memperbaiki turunan maneh gitu. Oh, halus. Itu baik turunan urang boga minat. Bener jeung kene kitu balah. Abah rek cicing we di dieu teh. Di dieu Abah mah lieur keneh naik numpang we di dieu nya bae teh. Bae. Eta kopi beakeun nya. Asok we beakeun. Abah mah ingat. Mung teuing. Nya. Atuh nuhun atuh nya kopi nya. Beakeun we. Nya. Eta termosna we engke kaluhurkeun nya. Tong dibawa balik kan we. Kunci teh. Nuhun ari kunci teh. Bae alungkeun we da. Ieu kieu mah bayata. Siap. Ah. Nah, hati-hati. Tapi kan di jalan papanggih si kabayan kalau beja-beja teh. Kitu wae eta. Bagus. Siapa nya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jong, ah. Assalamualaikum. Salam. Bah. Dewek. Kabayan. Yang muat di bawah depan. Enggak lu. Aya angin naon ieu? Eueuh hujan, eueuh angin, eueuh guludug. Mah asa baik. Biasa cari kan. Mangga. Aya naon? Yo, Bah. Maneh ngadak kieu maneh ngadadak bager ka Abah aya naon ieu? Aya kahayang ieu mah ieu beda ieu dina ogah lagi kieu biasa. Terus tunjung ka Abah. Ai enggak. Yo, Bah. Sebenarnya mah Kelak. Mae dihandap atuh. Yang sarua darajat jeung Abah maneh mah. Sok, yo, Bah. Pan DKT minum salah wae nya minum ngajailan numpang minum nama ngomong dulu minum di jailan wae ku dewek maafud asep Abah ge minum ku abi di tema wae nu tunjung lah abi ka Abah mereka entah hampura ka Abah gitu kelak hampura entah hampura nya bisi aya kagorengan gitu entah hampura we abi mah gitu ya meskipun sampingan mah aya si Iteung gitu. Naon. Anta ente di hampura we engko gitu. Masih bingung Abah kemana? Ujug-ujug minta hampura ka Abah. Bingung kumaha? Deka aya nama Dekan. Tadi ge ieu mau kampak Deka. Sama palawur siga geng kampak wae ah. Bingung kampak. Tuna. Deka pan kita kalapa Deka tadi Ngalih kampak. Halus jangan Abahnya. Kita bahas dulu. Jangan Abah. Babarinya. Angin naon ieu ujug-ujug minta hampura we biasa lagi minta hampura we batu da kumahanya atuh nalang sa wae euy sok unu maturan euy bangor wae teh duh bukan makolot geus eueuh panan payung boga amangnya kitu teh minum di jalan jadi cara ngundang duit padahal aya mah dek oge ulin teh sakalian yang pagawean we di sawah di kebon maju atau ngorednya tapi lakonan itu dewek benar eta teh bener atuh waduh mana tadi isuk ngos isuk kiranya isuk di heula kitu geus kita ngored kumaha dulu mana mah aya beja nu lain mana mah sakur heueuh bueuk ayeuna heueuh padahal di waktu gitu oh naon si teh baliknya Mati sama nih. Ente we da dari pirasat dewe mah kasih itu. Nya ada buku DKT bogo kasih itu teh. Nya pasti apa we kita direk balik. Benernya
Gede kah? Hayang kasih hitung atuh bah. Izinan atuh. Gede kah? Mana bener Deka kasih hitung. kebon abah aku deka diurus kabeh. Ambung kebon mana bener teh kasih hitung hayang bener. Ya. Atuh mun teu bener mah deka mungkin iya. Abah yang mana ya? Bener. Pan pengorbanan. Oh, pengorbanan. Pasti tak apa we. Ye saran mah ye. Mana bener yang kasih hitung ye. Bisa mah ya mana ngelakukan syarat ieu ye. Gampang dah syarat. Bisa teu bisa kudu bisa. Alus. Ye saranna ye. Nah, Astagfirullahaladzim. can. Nah, undur make majuna, mundur henteu maju ka hareup. Tah, sok pikiran maneh, naon maneh geus apal eta jawabna, balik deui ka Abah. Gampang eta mah. Bah. Kan pikiran Heuh, atuh jubrukeun pikiran. Lamun maneh geus bisa ngajawab eta, balik deui ka Abah. Kayak ku Abah dipikir-pikir deui maneh, ini sikeun. pelajaran bah. Dasar ngora kene spikun. Nah, undur make mundur. Coba naon ya?